alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna isra'i wa mi'raji ta'limun li ummati. Wa qala al-ulama inna allaha amara bis salati ala surati Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adadi kamali. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fakultu wa billahi taufiq wal hidayah. Pengatur waktu pemindah acara anu puji simkuring dipika hormat, wabil khusus anu puji simkuring dipika hormat guru-guru di simkuring, para kiai, para ajengan, para ustad anu teu tiasa ditataan asma masing-masing namun gemantak ngirangan rasa hormat kalih ta'aduk di simkuring kangge barantena. Wabil khusus anu puji simkuring dipika hormat sekaligus pensepuh di simkuring, guru di simkuring, pangarsa AA Haji Kiai Haji Atib Al-Fiqih Al-Masyhur Jamar Muda anu alhamdulillah parantos tiasa hadir nyumpingan kana sakumaha panguleng panitia. Yuk urang doakeun pamudah-mudahan guru urang ieu sing dipanjangkeun umurna amin, dibarokahkeun milikatut rezekina amin, disehatkeun badana amin, disoleh jeung disolehahkeun bala putra katut putu-putuna amin, tur sing manfaat elmuna dunya rau akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Dekakantun anu puji simkuring dipika hormat Bapak aparatur pemerintahan tikawin atasan dugikeun ka bawahan, wabil khusus ka Bapak Lurah anu ngiring hadir anu layu sama tamdimuhu, oge dekakantun anu puji simkuring dipika hormat. Salam utama kangge segenap para pemuda, salam utami kangge segenap para pemudi, umuman sadayana jamaah nu hadir di ieu patempatan baik bapak-bapana maupun ibu-ibuna anu puji simkuring dipika hormat kalayan pamudah-mudahan sadayana nu hadir di ieu patempatan sing dimuliakeun mungguhing Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabadana disimkuring manjatkeun tahiyatul kaislaman kalayan dikawitan ku basmalah hamdalah shalawat sinareng salam sarta kawilujengan kangge salajengna teu aya simat paritih anu matih teu aya modal nu paling utama lintang tika jami angin urang nyodorkeun puji kanu maha suci puja kanu maha kawasa kalayan dipilih ku bahasa Sunda nu kadua hariring lain nu kuring haleuang lain nu urang hariring kagungan nu maha wening haleuang kagungan nu maha wenang dalindingna puji nu matri dina ati nyambuang lir ka dia kasturi urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati Allah anu maha suci haleuangna puja nya karuk saisining raga nyambuang lir ka dia campaka urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla dumasar kalawan takdir irodah inayah mantena ku wasilah na ieu acara alhamdulillah urang biasa patebung laung patebang wajah patebung laung sinareng ahli kampung patebang wajah sinareng ahli wilayah dina raraga takdiman wa takriman diisrokeun sinareng dimirajkeunana junjunan urang sadayana wastahabibana wa nabiyana wa maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Oge teka kantun sholawat kali salamna mugia senantiasa dilimpah curahkeun, dikecerkeun, dikucurkeun, oge dikocorkeun ka junjunan urang sadayana anu nyongcolang saalam marcapada, nujantan rahmatan lil alamin habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malih mandar kautamian sholawat sing kaembet ka ahlul bait, sing kaembrat ka para sahabat, dugikeun ka urang sadayana salaku umatna anu turut tumut ka mantenanana dugi ka yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panitia uing wali antaran cai tuh guru ampun ya udah padahal mandi ya teh. Yuah urang buka kujalaran di Singguri kina waktos ayeuna nyandung, di sini menunggu, di sana menanti. Yuah urang buka ketika dina tahun 10 kanabian atau menjelang tahun 11 kanabian baginda Rasul mantenanana dakwah ke negara Taif. Ternyata ketika menyampaikan dakwah ke negara Taif, baginda Rasul tidak ditampi ku masyarakat Taif. Dugikeun baginda Rasul eta diudag-udag ku masyarakat Taif. Sabara kilometer Kanjeng Rasul diudag-udag dibaredogan ku masyarakat Taif. Kurang leuwih adalah 10 mil. Pertarosanana punten Bapak Ibu sadayana nu hadir di ieu patempatan aya teu mubalik anu ketika datang ka hiji patempatan sejak bade masihan tausiah di baredogan aya teu? Teu aya, tapi Kanjeng Rasul mah nepikeun ka di baledogan. Salajengna saparantosna kitu Kanjeng Rasul singgah di kebon anggur. Teu kantos lami dongkaplah malak Jibril nepikeun ka pelipis baginda Rasul getihan. Maka jeung Jibril waktos harita, Muhammad. Sumohon Jibril kumaha? Lain lamun hayang anjeun dina waktos ayeuna ukabi bakal dibalikeun eta masyarakat Taif. Bakal dijadikan eta dunia jadi langit-langit jadi dunia ku kami bakal dibalikeun. Entong Jibril entong. Kunaon? Sing sanaos memang eta masyarakat teh dina waktos ayeuna teu iman, tapi suatu saat mudah-mudahan turunan-turunanna eta iman ka Gusti Nu Maha Suci, iman anu kajanten ka Rasulna. Maka waktu harita kantos lami datanglah yaitu tukang kuli akan api tukang anu mana sok geningan maculan karena kebun anggur. Tukang kuli datang jenenganana adalah Adas. Cek Adas mangker naon nya eta ieu teh keur istirahat kasep capek geureum heula atuh nya eta nepikeun ka kiwari caina jadi anteuran MC Gila gak nyanak Ji, suju nyanak nyanak. Mang ageng pangapunten. Aya naon? Ayeuna parantos di anggeran Mang Caina geuningan aku hayang nage seprit. Ari Amang teh geuningan jiga Nabi akhir zaman. Anjeun mendakanana ti mana? Sim abdi mendakanana tina kitab Injil. Dan di sim kuring teh nyicingan dina agama Nasrani. Oh Amang teh nyicingan dina agama Injil. Sumuhun selamat datang susu. Ari kuring teh nyicingan dina agama Nasrani boga kitab ngaranna Injil. Cek dina kitab Injil dipertelakeun bahwa aya nabi akhir zaman anu jenenganana adalah Ahmad, anu jenenganana adalah Muhammad. Tah kuring eta Nabi Muhammad teh disim kuring kuningan sabab tanda kenabian aya di salira. Dina dangan ayeuna dina mangsa ayeuna kuring iman ka salira dengan pengucapan 2 kalimat syahadat. Maka waktu harita eta tukang anggur tukang kebon anggur iman ka Kanjeng Rasul, maka pada waktu malam harina baginda Rasul diisrokeun sinareung dimi'rajkeun. Hasil daripada Isra Mi'rajnya eta tiada lain dan tiada bukan adalah salat anu 5 waktu. Simpel nama kitu belah. Ngan tapi ageng pangapunten jisim mah kurang patos setuju lamun aya jelema anu ngomongkeun yen eta oleh-oleh Isra sinareung Mi'raj teh adalah salat leres. Sok aya nu ngabahasakeun sapertos kitu sabab naon lamun aya jelema nu ngomongkeun eta oleh-oleh Isra Mi'raj adalah salat, berarti eta salat teh disarupikeun jeung oleh
sabab punten lamun oleh-oleh mah hayang wae disantap embung wae mah entong, berarti salat hayang wae digawe embung wae mah entong. Sabab punten ieu salat adalah wahyu ti Allah Subhanahu wa taala, tugas kangge urang sadayana salila nyawa masih keneh di kandung badan maka urang ulah ngantunkeun kana salat. Ngan tapi mi HP ieu salat urang hayang aya dina penampian Allah Subhanahu wa taala, hayang aya dina panghampurana Allah Subhanahu wa taala, maka diantarana urang satu acan midamel salat kedah membekali diri diantarana ku mangrubikeun ilmu. Mana ilmu tah aya dina waktos rotinan malam Sabtu, aya dina waktos rotinan malam Minggu, atawa malam-malam anu sanesna ibu-ibu atawa bapak-bapak dintenna atawa wengina eta hadiran kana rotinan tiada lain dan tiada bukan urang teh rek membekali supados salat urang sadayana aya natrat kana sakumaha tuturan ilmu agama jeung mudah-mudahan salat urang sing aya dina panghampurana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Punten ieu mah ngadongeng we saeutik dua dinten kapengker isim kuring kadongkapan ku tatangga ceuk tatangga teh kieu Jang Ustad aya naon isim kuring bade ngayakeun acara syukuran ieu teh. acara syukuran naon Kaleresan acara syukuran maos jeung Yasin dina raraga nyalametkeun murang kalih saha jenenganana nya eta alhamdulillah jenenganna mah ieu teh alus ngaran budak teh. saha jenenganana Nya eta Neng Ijah. oh Neng Ijah muhun sae aya kitu mah. Teras kumaha Nya wayahna engke dina sabada ngaoskeun Yasin doana doa sapu jagatnya lain sapu injung lain sapu jagat mohon doana sapu jagat. emang cete lulusan di mana Eta murang kali teh make di syukuran sapertos kitu. Alhamdulillah kamari teh murang kali abdi parantos di wasada. naon di wasada wisuda meureun Mun eta parantos di wisuda lulusan naon murang kali teh alhamdulillah gelar nama eta teh aya 3. naon wae Nu kahiji adalah yaitu SE, anu kadua SAG, anu katilu SH. naon cete SE teh Sarjana edan, ari SAG sarjana alam gaib, ai SH sesep hirup. dambeulna naon Cete murang kali teh alhamdulillah aya damelna mah murang kali teh di BCA. naon BCA teh Pacok cangkang aqua. oh jadi mulung Kan bae nu penting nama halal. oh siap aya kitu mah Bakda asa dikerikeun tatangga baraya nyumpingan kana sakumaha pangulemna. Pas dugi ka bumina nyampak jamaah anu sanesna dibaca ku isim kuring runtutan hadiahna wat aneh ka bina-bina khususon Wah Jabri anu aya dina tanggal jengkol, wah khususon Wah hideung anu aya dina kolom diipah, wah khususon si hideung anu aya hareupeun ibah. Rengsek daripada eta waktos harita isim kuring nguningakeun hadiah langsung ngaoskeun Yasin, rengsek daripada ngaoskeun Yasin langsung nguningakeun doa saku jagat. Cek kuring ieu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Celentang eta isim kuring dicarekan kudu boga imah. Yang Ustad ieu mah lain nyalametkeun si Anah tapi nyalametkeun si Ijah. Naon salah kuing cetek dipikir-pikir dan doa saku jagat pun tiba heula ge model kitu. Eta cek tatangga teh wayahna ieu mah punten ngadoakeun si Ijah. Heuh aya kitu mah geus sing kuring teh balik gandeng ngadua da ngadua teh saku jagat mah tiba heula oge kitu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyarekan deui yang Ustad ieu mah lain nyalametkeun si Anah tapi nyalametkeun si Ijah anak kuring. Disebut-sebut isya si Anah wae kurangna geus amplopna. Ya uing sieun aya kitu mah geus uing nyalehan cek uing ieu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Begitu rek balik di simkuring di bahanan amplop buat wadah pas dibuka di imah 2 ribuan unggul. Eta ketika balik di simkuring ngajingjing berkat aprok jeung budak laletik eta ngahina ka di simkuring. Ya Allah banyakkan berkat, ya Allah banyakkan berkat, ya Allah sedikit amat nu loba di banyut ustad.
Tah kumargi sakitu urang kedah memodalkan atanapi punten urang kedah mengawali satu ajan urang awitan salat, yaitu diantarana membekali diri supados salat urang aya dina panghampuranna Allah, supados salat urang aya dina penampian Allah, diantawisna urang membekali diri dengan ilmu. Rubina mung tiasa sakitu nu kapihatur hapunten anu kasud, pamudah-mudahan si aya manfaatna saseureun sabeuneureun si kapetik hasilna kalabuhna kasampeut ganjaranana bil khusus kami disimpuring atuh moman kangge sadayana nu mantap nu mawi nu botak katinggal awi titi mangsa urang tiasa patepang deui kalawan ngalap babasaan nu mustari. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur kita panjang insyaallah berjumpa lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, lamun aya bulu botak yang lenang babuk wae wahur awi sakitu nu kapihatur hapunten anu kasuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.